Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu ari ngaran kalam, huwa eta ari ngaran kalam, al-lafzu eta lapad, al-murakkabu anu tersusun, al-mufidu anu mere paedah, bil wad'i kalawan wado'. Ari kalam nyaeta lapad anu tersusun, anu mere pengertian, nu mere paedah, kalawan wado'. Ai wado' teh aya nu ngahartoskeun kalawan basa Arab, aya oge nu ngahartoskeun sengaja. Jadi kalam teh mangrupakeun lapad, kata, kalimat anu tersusun, anu mere pengertian. Berarti lamun teu mere paedah, teu mere makna, sanes kalam. Taeta nu disebut kalam. Jadi sakali deui kalam teh nyaeta lapad anu tersusun, anu mere pengertian, nu mere paedah, kalawan wado'. Anu saterusna ayeuna pembagian kalam. Wa aqsamuhu sareng ari bagian-bagian kalam, salah satun eta aya 3. Ismun kahiji isim, wa fi'lun sareng fi'il, wa harpun sareng harap. Jaa anu datang eta harap, bil makna kalawan pengertian, kalawan makna. Fal ismu maka ari isim, yu'rafu eta bisa dikenal isim, bil khafdi ku khafad, wat tanwini sareng tanwin, wa dukhulul alifi wal lami sareng kaasupan ku alif lam. Wa huruful khafdi sareng ari huruf khafad, wahia sareng ari huruf khafad, min nyaeta min, wa ila sareng ila, wa ala sareng ala, wa annya, wa an heulanya, wa an sareng an, wa ala sareng ala, wa fi sareng fi, wa rubba sareng rubba, wal ba'u sareng ba,
wal kapu sareng kap, wal lamu sareng lam, wa huruful qasami sareng huruf-huruf sumpah, wahia sareng ari huruf-huruf qasam, huruf sumpah, al wawu eta wawu, wal ba'u sareng ba, wa ta'u sareng ta. Tadi parantos dijelaskan secara singkat tentang kalam. Ayeuna pembagian kalam. Jadi kalam teh aya 3, aya kalimat isim, aya kalimat fiil, sareng aya huruf. Tapi huruf oge kudu anu jaa bil makna, anu aya hartian gitu. Janten sanes huruf hijaiyah. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Isim bisa diketahui nyaeta ku khofad, jadi isim osok khofad. Nya kitu deui osok bertanwin. Jadi lamun aya tanwinan berarti isim, cirina teh kitu. Osok khofad, osok tanwin. Nya kitu deui bisa kaasupan ku alif lam. Anu kahiji tadi bisa diketahui, bisa dikenal ku ayana khofad isim teh. Nu mana nu dimaksud khofad? Nu dimaksud khofad tayeu ayeuna sabaraha hiji tanya. Wa huruful khafdi. Huruf-huruf khofad nu dimaksud nyaeta min. Min hartosna dari. Jadi min ibtida. Min mah ngawitan gitunya. Lamun di aya dina naon? Dina kalimat teh. Hartosna teh min mah dari tina. Berarti pamana urang berangkat ti babakan muncang ka Garut gitu tah. Jadi ngagunakeun min. Min Tasikmalaya. Anu kaduana nyaeta ila. Ari ila mah intiha. Jadi ka ke nya. Ke. Ila ke. Teras deui an. Ari an mah sami saratna dina hartos mah. Nyata sareng min tapi an teh sok diarteukeun tentang. An syai'in, tentang sesuatu. Wa ala sareng ala. Ala teh isti'lanya. Ala. Misalna katabtu ala saburati. Nah, katabtu ala saburati. Hartosna kaula nulis di atas bor atau pada bor. Ala etanya. Wapi, nah sarang pi. Arifnya biasanya di jeronya, di dalam. Misalnya urang asup ke mana? Urang asup ke kelas itu. Dakhaltu fil fasli.
Nah itu fil fasli. Dakhaltu fil fasli, kaula asup ke kelas. Warubba, nah rubba teh hartosna seueur itu. Misalna rubba imin, rubba imin, seueur anu puasa. Rubba imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Jadi anu jadi contoh mah rubba imin, seueur anu puasa. Teu aya naon-naon tina hasil puasana teh mung sakadar lapar sareng dahaga. Jadi amun puasa kitu teu aya manfaatna, teu aya gunana. Yani puasa jalma anu ngan saukur nahan lapar jeung dahaga unggul tapi henteu bertahan tina kahayang nafsu. Naon diwalba nya ba aiba mah jadi praktekna bi nya. Bi. Tuh. Wal kap sareng kap. Biasana dina kapnya kaenya. Kae. Wal lamu sareng lam. Misalna laka kitabun, anjeun boga kitab. Laka, lamun kana domir itu. Lamun kana kata lain, misalna li Muhammadin akhlaqun hasanatun. Li Muhammadin, Muhammad kagungan akhlak anu sae. Jadi li Muhammadin. Nah Muhammad teh berarti isim. Sabab tandana aya naon? Aya huruf khofatnya. Naon deui? Wa huruful qasam. Nah, huruf sumpah. Huruf sumpah mung ngan tilu wahia al wawu wal bau wa ta'u. Jadi praktekna jadi bi ta tunya wa. Misalna wallahi. Nah, demi Allah. Billahi. Sami demi Allah da huruf sumpah. Tallahi demi Allah. Taeta anu jangan gitu isimnya, isim ditandai bisa dikenal. Ku khofad, ku tanwin, kasupan, alif, lam. Misalnya artinya sebagai gambaran lah. Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Aina Muhammadun isim sabab aya tanwin Muhammadunnya. Al-Qur'an, Al-Qur'an teh isim sabab aya alif lam. Nah itu eta sebagai gambaran. Wal fi'lu sarang ari ngaran fi'il yu'rafu eta bisa dikenal, bisa diketahui bi qad, ku qad. Wasini sarang ku sin, wasaupa sarang saupa, wabit ta'nisis sakinati sarang kuta anu sukun. Maksudna tak tanisnya. Tayana fi'il. Fi'il mah bisa diketahui nate ku qad. Jadi lamun aya kata saatosna samehna qad eta berarti fi'il cenah teh. Misalnya laqad khalaqna.
Nah, laqad khalaqna. Ta khalaqna teh berarti fiil sebagai tandana nyaeta aya qad. Tah mengenai qadnya lamun asup kana fiil madi aya masaliwat lah. Mun asup kana fiil madi jadi bisa diartikeun artina teh nyata mah nyata geus itunya. Nyata geus. Laqad khalaqna sungguh kami geus nyiptakeun. Asup lamun kana fiil madingan lamun asup ngatawa ngaraneng kana fiil mudhari mah artina teh jadi kadang-kadang. Tuh. Jadi kadang-kadang. Qad akulu. Artina teh kaula kadang-kadang dahar. Itunya. Qad akulu. Saterasna di wasin sareng sin. Sin. Saya dahulu. Nah itu sin. Sin mah dina praktekna gitu. Saya dahulu wasini. Saya dahulu. Berarti ya dahulu teh fiil ngan dinya mah fiilna fiil mudhari. Wa saupa sareng saupa. Kalla saupa ta'lamun. Saupa ta'lamun. Ta'lamun teh berarti fiil. Tandana aya saupa. Wa bit ta'nisi sakinati sareng ta tanis anu sukun. Misalna ja'at nasorot itu tatanisnya. Tatanis. Fiilna fiil madi. Wal harfu sareng ari huruf mala yasluhu perkara nu teu pantes ma'ahu sartama naon dalilul ismi ciri isim petunjuk isim wala dalilul fi'li sareng nya kitu deui henteu pantes ciri atau petunjuk fi'il. Wallahu a'lam bishawab.